Duh, lumayan bulan ayeuna hasil ngonten. Menang 5 juta. Mulai sumputkeun bisi pamajikan nempokkeun. Gulin ka Pangandaran. Mau nu ngora. Jeung si bapak duit lupa. Kabeneran. Pak, Naon, mah? bagi duit bulanan geus eret. Astagfirullahaladzim. Duit bulanan kamari beak 10 juta. Beak atuh bayangkeun we kamari lebaran mere THR mere keponakan mere jeung itu jeung ieu. Si mama teh bisa memanajemen duit sih. Nah loba pengeluaran lebaran teh, Pak. Tadi ge duitna loba baleureum geuat ieu, tadi ge loba duitna. Yo 20 amplopeun ayeuna teh. Tuh boga duit mah. Lah tadi ge katempo loba duitna sia. Sok buat payet hadiah gerak tadi ge loba ieu. Si mama nyawa kalau duit gede teh Yo, tah 100.000. Naon 100.000? Ih. Wah. Bapak. Si mama geus sadis kitu kita beak duit teh baleureum kieu kan teu ela jeung nyambungan teh, Pak. Ai duit papa jeung meuli rokok mana? Tahu we, dompet. Kok jeung dompetna? Enggak usah tuh.